panitia insya Allah hadiahnya di lebat ayam kulkas umroh sinaran ayam mio insya Allah. Maka maju mulai gelas apa yun? Yun ayah di perias ibu rias ada pada ngawi ngala tepang saweranana sada acan kali ini ku saweranana pamit ya. Di kusolawatan maka dipayung ngala kanggo ka ibu rias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kedua mempelai pengantin si Mabi bade nyawer. Mudah-mudahan dua mempelai pengantin sing janten pengantin anu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sadayana ngalakeun sawer. Syukuran sawer ieu sing janten ulah tunggu sirungan catang supaan kanggo pun rayi supados kenyang kolong kana waktos sumanga urang kawitan wae. Nyucrung kolorati kapungkur terlacan perawani jambuan kabalan ditinggal ini agi pangwaris mah papa hajat kebudayaan gening seni Sunda asli seni Sunda bikin seluruh gambaran siksa diri hirup ulang bawa diri cinta liti satincak mageni make pikirannya ibu hajat pikiran ya pepeli jalan pituduh labuhkeun tong kada awur diri cilir Menhaya selamat diri di dunia mageni ukuran ubar hanya bapak hajat pepeja sirape rapi rapi salam berkacai jadi saluwi jadi semoga pagopak buat pakait ulah incah barilah anjurnya menjadi hiji jadi dulur sadaya makhluk Gusti kadang kuman gadi ngerti kaibu sareng keraman datang maha suci agung cukup umur bening asaran amin ya
Mana kadieu keur anu nyawer mana? Aduh, lieur. Lieur mau nyawer ke bagian, lieur. Anu pengen kumpul biasa gini non, mana? Dicegahkan gitu baik, mau dilanjutkan ke undian. Waktu itu keluar banget nabi dunia sana wafilah protes sama keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh gelem ka Ibu Sineng anu barang Mas Mupin upacara saweranana. Selanjutnya mangga parawis biasa diteruskan. Parawisna alatna sangatenan paminten anu ngagentosan tadi anu kaining. Kemudian biasa digentaskan di panggung panitia. Apa kaining dia? Di luar lah di dia. Oh, mana di payung di mana itu? Bagaimana? Tahun 22. 'Alaihi
dirahmati sallallahu